Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Furudut tayamumi ari pirang-pirang paraduna tayamum. Khamsatun eta aya 5. Al-awwalu ari anu kahiji naklut turabi eta mindahkeun taneuh. Asani ari anu kadua an-niyatu eta niat. Asalisu ari anu katilu mashul wajhi eta ngusap beungeut. Ar-rabi'u ari anu kaopat mashul yadaini eta ngusap dua leungeun ilal mirfaqaini nepi ka dua sikuna. Al-khamisu ari anu kalima at-tartibu eta tartib bainal mashataini di antara dua usapan. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Mubtilatut tayamumi ari pirang-pirang anu ngabatalkeun tayamum salasatun eta aya 3. Ma tegesna kahiji perkara abtola anu ngabatalkeun itu perkara al wudu'a kana wudu, wariddatu jeung kaduana murtad, wa tawahhumul ma'i jeung katiluna nyangka kana ayana cai, intayammama lamun tayamum si jalma lipaqdihi karana eueuh cai. Wallahu a'lam bishawab.